hati sebelum penyakit hati, ujub ria tak kabur sombong iri dengki. Nempo aing senang sia meni susah, nempo aing susah sia meni senang, nempo aing untung sia meni nguyung, nempo aing benghar sia meni jangar. Penyakit hati dokter profesor moal bisa ngubaran. Penyakit hati tabib sinse pasti angkat tangan. Nempo aing moyan sia nu haredang, nempo aing maju sia nyeri hulu, nempo aing jaya sia kasurupan, nempo aing sukses sia meni stres. Penyakit hati dokter profesor moal bisa ngubaran. Penyakit hati tabib sinse pasti angkat tangan. Obat moal aya di Bukalapak, moal aya di Lazada, Shopee, Tokopedia. Amit-amit bararai ulah satu turutan. Amit-amit bararai alias 7 turunan. Nempo aing moyan sia nu haredang, nempo aing maju sia nyeri hulu, nempo aing jaya sia kasurupan, nempo aing sukses sia meni stres. Penyakit hati dokter profesor moal bisa ngubaran. Penyakit hati tabib sinse pasti angkat tangan. Astagfirullah, na'udzubillah. Obat moal aya di Bukalapak, moal aya di Lazada, Shopee, Tokopedia. Amit-amit bararai ulah satu turutan. Amit-amit bararai alias 7 turunan. Hayang panen kudu melang, hayang nepi kudu indit, ulah nyaring bari perut. Rek kumaha jadena lamun manusia tatar Sunda, salilana ukur hayang dihuapan. Naon jadina hayang panen kudu melang, hayang nepi kudu indit, ulah nyaring bari perut. Rek kumaha jadina lamun manusia tatar Sunda, salilana ukur hayang dibantuan. Naon jadina geus lain waktuna, keur silih salahkeun silih tuding moal aya tungtungna.
Gersilih andelkeun ayu urang silih rojong rampang gawe babarengan. Hayang manen kudu melak parahiyangan brodi juru, parahiyangan brodi pantau, ngalayah di tengah imah nyagemah subur subur makmur kerta-kerta raharja tepantes lamun urang hirup kata langsara. Ayah segala ayah nyampak segala nyampak benghar lain carita daek kari daek nah. Kumaha jadina lamun manusia di datar Sunda, salilana ukur hayang dihuapan. Naon jadina hayang manen kudu melak, hayang nepi kudu indit, ulah nyaring bari perut. Rek kumaha jadina lamun manusia tatar Sunda, salilana ukur hayang dibantuan. Naon jadina geus lain waktuna keur silih salahkeun silih tudi moal aya tuntungna. Geus lain waktuna keur silih andelkeun ayu urang silih rojong rampang gawe babarengan. Hayang manen kudu melak parahiyangan brodi juru, parahiyangan brodi pantau, ngalayah di tengah imah nyagemah ripah subur subur makmur kerta-kerta raharja tepantes lamun urang hirup kata langsara. Ayah segala ayah nyampak segala nyampak benghar lain carita daek kari daek nah. Nah ere kumaha jadina lamun manusia tatar Sunda, salilana ukur hayang dibantuan. Naon jadina Sunda nanjerna mangsana, ulah Sunda burak ragan, entong Sunda lir surya kelingan, kahade Sunda gering ngalang layun. Hoya urang Sunda gerak hudang, ulah reka barerangan, gerak papak zaman anyar, rempuk jukung sauyunan. Mangsana ki Sunda tandang, silih asah silih asih, leguh pancu silih asu, ulah rek aing-aingan, ulah ngan kukur jadi omongan, prak gawekeun babarengan, lalakonkeun ku hate nu daria, mugia Gusti marengkeun.
hudang ulah rega barerangan gerak papak zaman anyar rempuk jukung sauyunan mangsana kisunda tandang silih asah silih asih teguh pancu silih asur ulah rek aing-aingan ulah ngan kukur jadi omongan prak gawekeun babarengan lalakonkeun ku hate nu darian mugia Gusti marengkeun ku ikhlas mah nu berat ge jadi hampang ku syukurnya kitu deui nu hese jadi gampang sing percaya lo ulah sok luh lah siga jalma teu iman manusia pangsangsarana nu ngarasa kurang wae najan hirup sarwa aya lubak libuk harta banda omat ulah kajongjonan harta lamun salah mawa jadi pang beberat hisab dina yaumal kiamat manusia nu pangbeungharna anu salawasna syukur ikhlas jeung ngarasa cukup najan mineng kakurangan jamun bisa diturun pupus melangtong hariwang ibadah bari ikhtiar anu maha welas asih moal reureuh mika deudeuh pasti miskin lain alasan keur luhlah sugih lain alasan keur tanggah nasib mau ukur lalakon maju mundur kumaha urang nasib mau ukur lalakon hayu syukur ulah kufur lain kabagjaan nu ngalantarankeun syukur tapi bisa syukur ikhlas nu ngalantarankeun bagja syukur teh lain dina kaayaan keur bagja wae tapi dina kaayaan sagala kakurangan oge keukeuh urang kudu syukur urang kudu bagja kudu ngarasa bagja lamun urang hirup bisa syukur nikmat salawasna lu manusia nu pangbeungharna anu salawasna syukur ikhlas jeung ngarasa cukup najan mineng kakurangan pupus melangtong hariwang ibadah bari ikhtiar anu maha welas asih moal reureuh mika deudeuh miskin lain alasan keur luhlah sugih lain alasan keur tanggah nasib mau ukur lalakon maju mundur kumaha urang nasib mau ukur lalakon hayu syukur ulah kufur lain kabagjaan nu ngalantarankeun syukur tapi bisa syukur ikhlas nu ngalantarankeun bagja pan geuning loba lur jelema teh lamun
boga anak loba, mun jaman baheula cenah loba rezekina. Beda jeung ayeuna. Lur boga anak loba, mun jaman ayeuna tangtu loba masalahna. Hayang boga budak pinter, sakola geus teu kahontal, hirup mahal maot mahal mata aral. Ya kudu dikumaha deui, sabar we jeung tawakal. Da geus kieu zaman urang tarekahan sabisa-bisanya. Lur boga anak loba, kudu cukup sandang, pangan jeung papana. Gitu kan. Lur boga anak loba, lamun salah warah berat akhiratna. Lamun nitenan zamana boga anak mending dua, kalayan asak rancana meh lugina. Nah gitu. Budak urang titipan nu maha suci, ngarawatna obat tuju. Hati-hati lamun gagal malindusna kana diri masih suci. Gerahayu urang bebenah ayeuna, rancitakeun keluarga berencana. Insyaallah eta cara tangtu aya manfaatna. Ya kitu teh lain teu meunang boga budak rea, tapi panda geuning kieu zamana berat. Omat lur boga anak loba, kudu cukup sandang, pangan jeung papana. Lur boga anak loba, lamun salah warah berat akhiratna. Mantanggung jawab urang, lamun nitenan zamana boga budak mending dua, kalayan asak rancana meh lugina. Sugan we senang. Budak urang titipan nu maha suci, ngarawatna obat kudu. Hati-hati lamun gagal malindusna kana diri masih suci. Gerahayu urang bebenah ayeuna, rancitakeun
asa bencar. Zaman susah silaka ulah disiar. Layangan mah keselamatan berjiwa. Beki deket jeung nu di luhur, sugan we aya jalan kaluar. Ulah kersulit dipersempit bagi ribu. Omong kosong main judi bisa benghar. Loba bukti harta beak lengkap sasar. Mun geus nyanduk sirah jangar asa bencar. Zaman susah cilaka ulah disiar. Ulah jamoman jalma-jaman kiwari hirup nangipi. Sok ngahontal nu pukul moal ka tepi. Segala rupa hayang ngadadak jadi. Momo capek we haram ge bae lah. Aya awewe zaman ayeuna ngaku awewe modern, berkarir penuh obsesi, segala hayang jiga lalaki. Cenah emansipasi utek na tengarti. Bisnis perang penting, bisnis naon juga teh teuing. Salaki na diimah na jaga tulang panto, anak diasuh cukup khusus terjeng bambu. Hayang mobil mewah gabelaan jadi runtah. Ngarepkeun disalaki cenah mah teu cukup wae. Emas berlian rencem ngaku bati cenah bisnis, padahal mah hadiah dirupa-rupa bayawak. Awewe nu kitu lain awewe modern, tapi sapi daging benci tentukan jagal. Kanut emansipasi keluar tina aturan, montong ngelawan kontrak bisi ngadon jadi bejat. Cenah emansipasi bari utek na tengarti. Bisnis perang penting, bisnis naon juga teh teuing. Salaki na diimah na jaga tulang panto, anak diasuh cukup khusus terjeng bambu. Hayang mobil mewah gabelaan jadi runtah. Ngarepkeun disalaki cenah mah teu cukup wae. Emas berlian rencem ngaku bati cenah bisnis, padahal mah hadiah dirupa-rupa bayawak. Awewe nu kitu lain awewe modern,
don jadi bejat. Pasantren Cipasung nakelek Gunung Galunggung opat welas silih mulut jaang bulan narawangan budak santri di Puruan ulin pinuh kabacaan sempal guyon gogonyakan narembang silih tembalan tembang asih keimanan tembang tuduh keislaman rumpaka keakhiratan wirahma kasalamatan di pasantren Cipasung nakelek Gunung Galunggung muka jalan ngemprai hurung ngarah lengkah henteu bingung di pasantren Cipasung nakelek Gunung Galunggung nimba ilmu anu lupung ngarah jaga tegaduhung di pasantren Cipasung nakelek Gunung Galunggung opat welas silih mulut jaang bulan narawangan budak santri di Puruan ulin pinuh kabacaan sempal guyon gogonyakan narembang silih tembalan tembang asih keimanan tembang tuduh keislaman rumpaka keakhiratan wirahma kasalamatan di pasantren Cipasung nakelek Gunung Galunggung muka jalan ngemprai hurung ngarah lengkah henteu bingung di pasantren Cipasung nakelek Gunung Galunggung nimba ilmu anu lupung ngarah jaga tegaduhung di pasantren Cipasung nakelek Gunung Galunggung muka jalan ngemprai hurung ngarah lengkah henteu bingung di pasantren Cipasung nakelek Gunung Galunggung nimba ilmu anu lupung ngarah jaga tegaduhung
sutra di langit pantai carita, bodasnya cas di pulas endah narasa, saksi asih dina munggaran carita, waktu urang nepungkeun geterna cinta, dina dada aya rasa, dina rasa aya bagja, ngagalura ibarat ombak sagara, di sisi basisir laut pantai carita, nya di dinya urang teh waca balaka, Mega Sutra di langit pantai carita, bodasnya cas dipulas katineng rasa, saksi asih mekarna harapan cinta, kowe isu muga laksana paneja, Mega Sutra di langit pantai carita. Mega Sutra di langit pantai carita, bodasnya cas dipulas endah narasa, saksi asih dina munggaran carita, waktu urang nepungkeun geterna cinta, dina dada aya rasa, dina rasa aya bagja, ngagalura ibarat ombak sagara, di sisi basisir laut pantai carita, nya di dinya urang teh waca balaka, Mega Sutra di langit pantai carita, bodasnya cas dipulas katineng rasa, saksi asih mekarna harapan cinta, kowe isu muga laksana paneja, Mega Sutra di langit pantai carita, Mega Sutra di langit pantai carita, bodasnya cas dipulas katineng rasa, saksi asih mekarna harapan cinta, kowe isu muga laksana paneja, Mega Sutra di langit pantai carita. Dangukeun ya. Lur boga anak loba, mun jaman baheula cenah loba rezekina, Beda jeung ayeuna. Lur boga anak loba, mun jaman ayeuna tamtu loba masalahna, hayang boga budak pinter sakola geus teu kahontal, hirup mahal mawat mahal mata aral, Ya kudu dikumaha deui, kudu sabar we jeung tawakal. Da geus kieu zaman. Urang tarekahan we sabisa-bisanya. Lur
kudu cukup sandang pangan jeung papana gitu. Lur boga anak loba lamun salah warah berat akhiratna. Lamun nitenan zamana boga anak mending dua kalayan asa rancana meh lugina. Nah gitu. Budak urang titipang nu maha suci ngarawatna obat kudu hati-hati. Lamun gagal malindusna kana diri masih suci. Gerahayu urang bebenah ayeuna rancitakeun keluarga berencana. Insyaallah eta cara tangtu aya manfaatna. Ya gitu teh Lur. Lain teu meunang boga budak rea tapi panda geuning kieu zamana berat. Omat Lur. Lur boga anak loba kudu cukup sandang pangan jeung papana.